tergantung nu nonton we lah. Ripuh ngobatna ya kita leueur. Heeh. Leueur jalanna. Lamping ripuh ngobat. Heeh. Heeh. Panglila na 5 menit deui lila teh. Ngabuburit. Moal kesel ngabuburit. Heeh. Eta dihanap ke jambu. Nanti kita lihat. Banyak ujang. Keren ngalapor tuh. Nah.
Oh moal hatur nuhun. Ya hatur nuhun abdi ge bade ka ditu. Maranga. Nah itulah keseharian warga sekitar ya di kaki bukit Gunung Cikuray. Kalau lagi musim hujan gini kan tanaman-tanaman lagi tumbuh, jadi banyak yang bertani, yang panen, ada yang lagi ngurus tanaman-tanamannya pun juga ada. Terus di kampung kami itu airnya nggak pernah kering walaupun musim kemarau, tapi kalau lagi hujan gini kan nggak ada orang ke tempat sumber air di Cibodas, ini namanya kampung saya Cibodas namanya. Kalau lagi musim kemarau ini ngantri pokoknya mah jika nu ngantri naon we nyaranak jerigen hiji ewang. Alhamdulillah tak ieu tara saat caina teh malahan tuh diselang di canak tuh ke kampung Siderang Sapali caina teh daku nganggur teh caina teh ieu teu kacararai pami musim hujan mah. Nah kitu teh we geuningan ai halodo mah sanaos teh saat oge pinuh gitu heurin ka kampung Cimalingping ti eta titik super cai di kampung Cibodas teh. Nah, alhamdulillah gitunya tara saat